Naon kunaon teu gablog rumah sia hirup teh. Ai bapak aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing dikeplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tempat usia. Mangga sakan nonton. Like heula. Subscribe. Sunset. Udah nonton. Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Dar panayagan mepeuting ieu jadi anjing. Aingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughaladhah. Ku najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui ku najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi najisna sungut anjing melalui najis di batan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Benar Islam. Benar. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyirhatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia. Ai akang nyeri hate kunaon atuh? Kunaon? Kunaon nanya ieu. Kunaon teu gablog rumah sia hirup teh. Ai bapak aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing dikeplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tempat usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing. Bapak aing dikenangan ai aing dikeplos-keplos. Pangpan mapang-pangling rumah kating tuh geblos. Ulah naon ngawaku naon sia ka aing. Kang, air rumah sama akang ieu teh ke rumah sakang hampuranya. Ieu teh ke kiki teh ngeunang beteknya. Sama akang rumah sakit itu tadi kedangan hampura we Kang atuna. Dume hampura benang dipentah der kasalahan dijieun-jieun. Ieu batur. Mudah minta lagu saha ieu teh? Minta laguna Bapak mana? Bapak akang itu tuh. Saha? Bapak itu teh pangker akang itu. Bapak Semar kabeda-beda teuing sia make digugu atuh. Da mulut lagu atuh dawang si Siliwangi naon teh. Saha nu menurut lagu teh? Bapak Semar, Bapak Akang, tuang sama bapakmu. Make digugu sia mah. Nah, kolot teh. Saha kolot? Ya kolot. Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen. Kelakuan teh. Manusia percobaan. Percobaan kumaha Kang pamari. Eta teh Semar teh manusia percobaan, satria baja item teh eta. Aduh. Leungit bajana tinggal itemna. Waduh. Bina-bina teuing sia teh. Meneueun nu ngalarti si goblok teh. Doraka ka kolot. Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna, kumah dampa suku aing teh tuluy inum. Jadi panjang. Sugana nepi ka TBC. Sika rieu beukang udah kitu hayang kawalat dorakak digawang dieu teh kamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh Kabina teuing gogoh kabina kumaha atuh teh batur mah dipunjung naon Semar beungeut bodas awak hideung. Ada gitu atau logatna tuh batur mah melak sereh teh hektaran, melak sereh teh paling saeutik 10 tumak.
Dar bapak imam laksere dina sirah. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna. Dibalik ge. Total dibalikna ge. Geus malik-malikeun akidah si goblok. Bahaya. Naon? Awak buci truk jiga entok jaluna. Aduh. Awak hideung beungeut bodas pinguin lain. Pada ulah hareup teuing teh Kang. Siapa pin? Hanya hoan aya nama sia. Ngomong. Teruskeun sok. Lanjutkeun. Teraskeun jang. Tah gitu. Lain. Teraskeun mun mah eta kumaha? Teraskeun. Sok. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot. Lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain. Sabab inung tungu rahayu bapak tangka darajat. Lain kitu tadi mah lain. Inung tung saha teh si goblok teu gane. Saha Kang teh? Ada lain kitu tadi nage. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang ridho hampura inung jeung bapanya Tadi penye. mantok kitu. Tuh sarua. Paek lawan tak si goblok.